Sakumaha tugas dicaritakeun asal pokok fa'il eta nempel sabada fi'il ari maf'ul ayana sabada fa'il. Contohnya seperti doroba Zaidun Amron. Zaidun fa'il nempel sabada fi'il doroba. Ari maf'ul bih lafaz Amron eta kapisah ayana sabada fa'il. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayat tasila. Asal pokok dina fa'il eta nempel artina cicing sabada fi'il. Wal aslu fil maf'uli ayat tasila. Asal pokok dina maf'ul eta kapisah dina fi'ilna ku fa'il gitu. Ngan kadangkala maf'ul bih eta sok ngaheulaan kana fa'ilna. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Contohnya seperti doroba Amron Zaidun. Dan kadangkala maf'ul bih eta gitu ngaheulaan kana fa'il nempel kana fi'il. Contohna doroba Amron Zaidun. Wismukul ingki amar sapa Zaid. Ta Amron eta maf'ul bih ngaheulaan kana fa'il tuh ayana. Mana fa'ilna? Zaidun. Ngaheulaan kana Zaidun kana fa'ilna. Nah dia goer asal. Asalna mah ya doroba Zaidun Amron. Doroba Amron Zaidun. Dia berasal. Ngan ngaheulanna maf'ul bih kana fa'il eta kabagi beraha? Dua nu geus dicaritakeun teh hiji jawazan, kadua wujuban. Anu jawazan nalika teu mantak saliru, anu wujuban aya sabaraha? Aya 3. Hiji nalika maf'ul bihna domir muttasil, kadua nalika fa'ilna ngabogaan domir anu dirujukkeun kana maf'ul bih. Katilu nalika fa'ilna di qasar. Geus teh mah geus caritakeun. Ayeuna kumaha lamun fa'il ngaheulaan kana fi'ilna menang tah henteu? Jawabanna nah henteu meunang. Lamun dipaksakeun lain jadi fa'il tapi jadi mubtada. Ya contoh doroba Zaidun Amron. Mana fi'il? Doroba. Mana fa'il? Zaidun. Mana Amron? Mana maf'ul bih? Amron. Maf'ul bih menang teu ngaheulaan kana fa'il? Menang. Doroba Amron Zaidun. Ayeuna fa'il ya lafaz Zaidun menang teu ngaheulaan kana fi'ilna? Menang teu? Henteu. Kumaha lamun dipaksa? Zaidun doroba Amron. Zaidun jadi fa'il teh lain? Lain jadi naon? Mubtada. Zaidun utawi ki Zaid, doroba iku ismukul ya Zaid, Amron iki amar tuh. Hitung kena. Ulah kieu Zaidun sapa ki Zaid, doroba ismukul, Amron iki amar ngaco eta ngaranna. Ayeuna pertanyaan deui. Ajengan musannif kumaha lamun maf'ul bih ngaheulaan kana fa'il kana fi'ilna menang tah henteu? Jawabanana maf'ul bih mah hebat. Bisa ngaheulaan kana fi'ilna. Doroba Zaidun Amron. Menang dibaca kieu. Amron doroba Zaidun.
Ingki Amar doroba wis mukul Zaidun sapati Zaid. Balik deh, pertanyaan deh ya. Ajengan musonif kumaha lamun maf'ul bi ngaheulaan kana fiilna menang tah henteu. Jawabanana maf'ul bi mah hebat. Gitu. Bisa ngaheulaan kana fiilna, ari fa'il mah teu bisa ngaheulaan kana fiil, maf'ul bi bisa henteu? Bisa. Doroba Zaidun Amron, mana fiil? Doroba. Mana fa'il? Mana maf'ul? Amron menang teu ngaheulaan kana doroba? Menang. Dibaca Amron doroba Ingki Amar dismukul sapati Zaid. Itu. Dorobtu Zaidan. Menang dibaca Dorobtu Zaidan. Mana fiil? Dorob. Mana fa'il? Tuh, mana maf'ul bih? Menang tuh maf'ul bih ngaheulaan kana fiil. Dibaca Zaidan dorobtu. Ingki Zaid dorobtu ismukul isun. Menalpiana mah ya wal aslu fil fa'ili ayatasila. Asal pokok dina fa'il eta kudu nempel kana fiil. Lantas fiil fa'il ka Zaidun. Doroba Zaidun fa'il. Wal aslu fil maf'uli ayatasila. Asal pokok dina maf'ul kapisah antara manehna jeung fiil, kapisah Quran, kapisah ku fa'il. Wa qad yuja'u bi khilafil asli, ngan aya nyulayan kana asal maf'ul meunang ngaheulaan kana fiil. Doroba Amron Zaidun. Wa qad diajil maf'ul qabla fi'li, malah maf'ul di mah leuwih hebat deui bisa ngaheulaan kana fiil. Doroba Zaidun Amron meunang dibaca Amron doroba Zaidun. Eta mun ngaji alfiah tah. Ari ngaheulaan maf'ul bih kana fiilna eta kabagi dua, hiji jawazan, kadua wujuban. Ari ngaheulaan maf'ul bih kana fiilna eta kabagi dua, hiji jawazan, artinya menang ngaheulaan menang henteu. Kadua wujuban, artinya wajib maf'ul bih diheulakeun ngambeurekeun fiilna. Contoh anu jawazan seperti doroba Zaidun Amron wis mukul sapake Zaid Ingki Amar. Mana fiil? Mana fa'il? Mana maf'ul bih? Menang teu maf'ul bih ngaheulaan kana fiilna? Menang dibaca Amron doroba Zaidun. Nah, eta jawazan ngaranna menang. Menang dibaca doroba Zaidun Amron, menang dibaca Amron doroba Zaidun. Contoh deui seperti dorobtu Zaidan. Wis mukul isun Zaidan Ingki Zaid. Mana fiil? Dorob. Mana fa'il? Tuh, mana maf'ul bih? Zaidan. Menang teu maf'ul bih ngaheulaan kana fiilna? Menang dibaca Zaidan dorobtu Ingki Zaid wis mukul isun. Anu jawazan anu menang. Anu wujuban ayat 3. Hiji nalika maf'ul bihna isim syarat. Dua nalika maf'ul bihna isim istifham. Tilu nalika maf'ul bihna dhamir munfasil. Lamun kira-kira ditambahkeun jadi dhamir muttasil. Contoh anu maf'ul bihna isim syarat seperti ayan, adrib, adrib. Ayan ing endi-endi uang tadrib mukul sira, adrib maka bakal mukul isun. Ayan kasahabai jalemana tadribu anjeun ngagebuk, adrib kaula ge bakal ngagebuk. Kajelema nu mana bae anjeun ngagebuk, kaula ge bakal ngagebuk. Gitu.
Taya ayan kalimat isim syarat jazm ngajazmkeun kana dua fiil kahiji fiil syarat ayan kedua jawab syarat ayan jadi maf'ul muqaddam kudu nasab alamat nasabna fathah dhahira. Nah, jadi maf'ul kena tabrik. Taya lapan ayan isim syarat itu dijadikan maf'ul tina lapan tadrib maka maf'ul bina wajib dikeulakeun sebab isim syarat mah ayeuna teh heula sampai fi'il syarat ngerti atau seperti pangandika Allah ayyamma tad'u falahul asmaul husna ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyama ing endi-endi tatu ngadu asira kabeh falahu maka iku tetap maring Allah al asma'u utawi pirang-pirang ngaran al husna kang becik asma. Di mana bae iraha bae anjeun ngadua ka Allah maka makailah asmaul husna falahul asmaul husna sebab Allah teh ngabogaan asma ngabogaan ngaran nu 99 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin gitu Pak bisa terus bahkan di hadis saja man kabar asma Allah nu 99 100 kurang hiji maka dakhalal jannah pasti bakal asup ka surga. Mantap tak? Kalah atuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Taya ayan kalimat isim syarat jazm. Ngajazmkeun kana dua fiil hiji fiil syarat ayan kadua jawab syarat ayan jadi maf'ul muqaddam. Tidak lapat tad'u. Kudu nasab alamat nasabna fathah zahir rahmah zaidah wer kafa. Sapat ayan ieu maf'ul bi dijadikeun tadi isim syarat maka wajib digeulakeun. Sebab isim syarat mah kudu teu heula. Moal aya sama tasfil syarat moal. Nomor kedua nalika maf'ul bina naon? Isim istifham. Isim istifham teh pertanyaan. Isim anu jadi pertanyaan, isim anu jadi tanda tanya. Contohnya seperti aya rajulin dorobeta tanda tanya. Ing endi wong lanang dorobeta wis mukul sira kalalaki nu mana anjeun geus ngagebung gitu. Kalalaki nu mana anjeun ngagebung. Saya ayan istifhamiyah mabni ayan istifhamiyah gitu. Jadi maf'ul muqaddam tidak lafaz darabta kudu nasab alamat nasabna fathah dhahira ayyam mudhaf rajulin mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna. Nah, ieu ayan teh isim istifham dijadikeun maf'ul bih maka maf'ul bihna wajib digeulakeun nambarikeun fi'il. Sebab isim istifham lahu sadrul kalam. Nah, lahu sadrul kalam. Kalimah anu kudu dijadikeun mimiti bae. Moal daekeun nya mati beuri, dijadikeun ti heula bae. Kaifa Zaidun, temenang Zaidun kaifa, ulah kaifa halu ka kaifa teu bisa. Sabab kaifa mah istifham pertanyaan. Apakah kamu sehat? Kamu sehat apakah? Tepan teu bisa gitu tanya. Kurang pernah gitu. Jadi istifham eta pertanyaan eta aya teh heula nya. Kam hada? Berapa ini? Hada kam? Ini berapa? Apa orang bisa tak? Kurang apa teu bisa gitu teu meunang. Orang bisa Pak? Berapa ini? Ini berapa? Bisa kan? Ieu berapa duit? Berapa duit ieu? Bisa kan? Araba kam hada? Teu bisa hada kam. Gitu. Utawi kira-kira ku kelapar kam kana gitu kana. Kam hada.
Nomor katilu naon tah? Nalika maf'ul bihna domir munfasil nalika ditambarikeun jadi domir mutasil. Contohna seperti iya kana budu, iya kana budu, iya ka ing tuan budu nyembah isun sadaya. Lapat iya ka kalimat isim domir munfasil dijadikan maf'ul. Anu nalika ditambarikeun nya jadi mutasil. Nah, maka wajib diheulakeun. Urang deuk yeun maf'ul, ya deken. Urang deuk yeun maf'ul bih tina domir munfasil. Ngan lamun ditambarikeun jadi mutasil, heulakeun kuduna. Ya, kalau kok domir munfasil. Ya, lamun ditambarikeun jadi mutasil. Nah, buduka bakal nyembah isun ka ing tuan moal bisa nak budu iya ka moal. Arti urang deuk yeun maf'ul bih tina domir munfasil lapan iya ka. Ngan lamun ditambarikeun ieu jadi mutasil moal jadi munfasil. Moal nak budu iya ka bahasa Arab pas itu moal bisa nak budu iya ka kecuali aya ada tosor mana budu ila iya ka karena bisa. Aina budu iya ka berarti bisa. Kudu na budu ka. Sedangkan ieu mah hayang jasa. Ieu mah geus asa dina letah deui mah geus hayang make domir munfasil bae. Maka si maf'ulna eta wajib diheulakeun. Iya kana budu. Sebab lamun diteungeurikeun moal bisa na budu iya ka pasti na budu ka. Nomor katilu maf'ul bihna domir munfasil anu kira-kira ditambarikeun jadi mutasil. Urang deuk nyieun maf'ul bih tina domir munfasil lapan iya ka. Ngan lamun ditambarikeun jadi mutasil. Nah, buduka jadi mutasil kakak paling isim domir bari mutasil. Maka supaya hayang munfasil bae heulakeun iya kana budu. Sebab lamun mutasil diheulakeun moal bisa deui kana budu engkena moal bisa ka jadi maf'ul moal aya deui. Ya bajar ka hurufnya deui. Itu tah grammar bahasa Arab seperti itu. Salajengna maf'ul bih eta aya nu sok dibuang amilna. Salajengna di antara maf'ul bih aya anu dibuang amilna. Ari maf'ul bih anu dibuang amilna hukumna kabagi dua, kahiji jawazan nalika aya korena, kadua wujuban. Gitu ya. Ari maf'ul bih anu dibuang amilna eta kabagi sabaraha? Dua. Hiji jawazan nalika aya korena. Korena kabagi dua. Hiji korena makoliyah disebut deui korena lafziyah. Kadua korena haliyah disebut deui korena maknawiyah. Nomor kedua wujuban. Anu wujuban ayat 7. Hiji dina bab istighol, dua dina bab munada, tilu dina bab ikhtisas, opat dina bab igro kalima dina bab tahzir pakai zal tahzir, kagenep dina masal, katujuh dina syibih masal. Balik deui di antara maf'ul bih aya nu sok dibuang naonna amilna atau fiilna. Ari maf'ul bih anu dibuang amilna kabagi sabaraha?
dua kahiji jawazan nalika korena kabagi sabaraha dua hiji korena makolia disebut deui korena lafzia makolia disebut deui korena lafzia kedua korena halia disebut deui korena maknawiyah. Contoh korena lafziyah seperti man dorobta ing sapa uang dorobta wis mukul sira. Emang kasaha anjeun ngagebugna? Seperti anu nanya, man dorobta ing sapa uang dorobta mukul sira. Jawabna Zaidan. Taya Zaidan teh jadi maf'ul amilna atau fiilna dibuang, huruf hukum ngabuangna di dia jawazan, artinya menang dibuang, menang diayakeun. Lantaran aya korena naon, korena makoliyah atau korena lafziyah. Tah ditanya, man dorobta saha jalma nu geus digebuk ku anjeun? Jawabna Zaidan. Kaulah geus ngagebuk ka si Zaid. Zaidan teh aya dorobtu Zaidan gitu. Pertanyaan deui, ila aina turidu? Ila aina maring endi turidu ngarapakan sira? Neuk ka mana maneh? Neuk ka mana tujuanna anjeun? Jawabna Makkah. Ka Mekah itu teta Makkah jadi maf'ul bi. Amilna dibuang, hukum ngabuangna jawazan lantaran aya korena. Mana korena? Eta pertanyaan. Ila aina turidu reka mana anjeun? Ieu korena makoliyah karana ieu disebut deui korena lafziyah. Takdirna aya uridu Makkah. Ngarapakan isun ing Makkah. Mungkin lamun ngaji naonnya, lamun dibuang teh. Lamun dibuang tak sih. Eta sok haseun nyin amilna hareseun. Contoh korena haliyah atawa korena maknawiyah. Seperti Zaid geus dandan rapih, pakai baju seragam, bawa koper gede ya. Jadi geus loba nu nganteu. Cek bakar teh ka Mekahnya. Makkah tah. Urang mau nanya, orang jawab ya, ka Mekahnya kayak gitu. Nya, atunya. Nya ka Mekah heueuh gitu. Urang nempo jelema ye geus make seragam, baju mau koper, baju ditalkinkeun. Zaid dah, cek bakar teh Zaid, ya Zaidu, Makkah. Ki Zaid, ka Mekahnya. Jawab ki Zaid, na'am. Tah ieu Makkah. Eta jadi maf'ul. Tina fiil fa'il anu dibuang. Takdir ayat turidu hal turidu Makkah. Gitu. Emang anjeun ka Mekah gitu. Nu mantakannya hoan hal turidu karena nempo korena tingkah ki Zaid dah. Make baju seragam umroh. Mawa tas gede, bahkan geus ditalkinkeun sagala lo menu nganteur gitu. Wah pasti gini kamu kaya mual ka onom ya. Kamu kaya mual ngendong gitu onom. Sakin teu anu wujuban aya sabaraha? 3. Berat? 7. Hiji bab istighol, kedua bab munada, katilu ikhtisas, kaopat igro, kalimat takdir, kagenap bab masal, katujuh syibih masal. Eta dina alfi mah aya kabeh babna ta. Dina jurungnya mah eueuh. Mun di alfi mah aya babul istigholi.
utawi kila iki kusawiji bab ing dalam ngertelaken istigol. Darabtu Zaidan wis mukul isun ingki Zaid mana fiil mana fa'il mana maf'ul bih menang teu maf'ul bih digerakkeun dibaca Zaidan darabtu ya Zaidan jadi naon jadi maf'ul tina lafaz darabtu karena darabtu eta fiil muta'ad anu nganasabkeun kana hiji maf'ul. Ayeuna kumaha lamun dina dorob tu dibayar domir. Dorob eta fi'il, tu fa'il, hu jadi naon? Jadi maf'ul. Aya Zaidan ini jadina eta. Zaidan geus kaatoran mah nya. Wah, poe bisa tuh diheula. Jadi maf'ul tidak darabtu aifra darabtu dan beranhu berarti ya darabtu geus ngarasapkeun kana hu teu bisa ngarasapkeun kana Zaidan kaganggu tah kudu tah yang ngaranna bab istigol kan kitu tah ieu Zaidan jadi maf'ul tina amil tina fi'il anu dibuang encan tapi encan ieu mah bikin gambaran bae gitu. Eta Zaidan ulah dijadikan maf'ul tina darabtu naon sababna geus kaganggu hu geus nganasabkeun kana maf'ul hu domir tu Zaidan siap gitu Pak aing geus pede ti heula orang darabtu mah kana hu nganasabkeunna lain ka aing kumaha ieu tah eta ngaranna bab istigol nu kieu solusina oke Zaidan jadi maf'ul tina fi'il fa'il anu dibuang hukumna buangna wajib bari amil nu dibuangna eta kudu akur jeung amil nu aya dorob Zaidan darabtuhu aya darabtu Zaidan darabtuhu gitu Zaidan nasartuhu aya nasartu Zaidan nasartuhu gitu arti eta bab istigol ngaranna ngan lawan ka ditulis heula. Oke ditarifan heula naon istigol. Segitu heula wallahu